pemangku hajat di serangan Gersana Bapak Saman Bapak Naman sareng-rengan Bapak Kanta Bapak Rowi ya. Kota Pangkang perjuangan Witon kasangakeun Gersana Saibul Bait Pangersa Bos Santa Bos Nabul lomo Bos padi SNG bahan pangan dapat tenang para seniman Iring Gersana Ulis Apep ya Bawa Mulia Kota Karawang Ulis Apeng menang agangar ina terasi Bapak sanata sebol hajeng anu ngandung harti ina tertib aman bersih Kota Karawang ayo bangaki nakadiri Bapak sanata sebol hajeng ngawangun segala bidang ulis ati pawakilan tur nonggelis mawa nyari hei seniman para petani hai darmawan Wakil Anton jangan karyawan Wakil Anton Wibawa Mulia hadirlah hei darmawan jangan candiki awan ayo rapat mengkalangan para uang Kota Pangkal perjuangan para seniman di serangan Gersana Ulis Apep pemangku hajat hadir Kota Karawang menang gelar berasi anu-anu arti ina tertib aman bersih Wakil Anton pemangku Kota Karawang pewakil Anton ayo bangki nakadi Aulis Atep di serangan pewakil Anton sareng-rengan baru anu ngandung harti nonggelis mawa nyari hei seniman para petani hai darmawan jeung karyawan hei jutawan jeung cendekiawan ayo rapat pangkalang Karawang Kota Pangkal perjuangan pemuda di bahan pangan tempatna para seniman Bapak Saman Nyeranan Gersana Kota Karawang menang gelar interasi anu ngandung harti dina tertib aman bersih
Bekasi Saring dengan di keluarga besar Kota Panjang Karawang Ayo bangkit angkat diri Kawangun segala bidang Dogelis lumawan yang hari Minggu anu Kaliwatan Abi ngimpi ulis ate Sarung ilang Bosanta bos dagul saya Wakil anaton Anu man Bapak sanata sebol ajat anu bager Kaganah rarasaan Bosanta Sarung abi bosanta sebol ajat Ngimpi ilang Bosanta sebol ajat Ayeuna palaman sabulan Bosanta sebol ajat deui anu bager Bosanta sebol ajat deui anu sayang Wakil Anton aya nu ngagongodan nyeungat kaulis atep lain ukur omong kaulis atep deui anu bager impian teh kanyataan Wakil Anton sarung abi wakil Anton ngimpi ilang kaulis atep deui anu bager ayeuna kalaman sabulan Aulis Apip hadir panulitan Aulis kena Apip bugogodan jatuh lah disarankan sedawa ke lantai abdi mending kene jadi randa lalu pemangku hajat sarung abdi pawakil Anton hadir ngimpi ilang bosan tak sebel hajat ayeuna kalaman sabulan aulis atep kanu bager anu sayang aulis atep deui mana deui ngimpi sarung abdi ilang bosan tak sebel deui ayeuna kalaman sabulan panutan kena bugogodeng hai abdi mending jadi randang ketua dan ketua Karang Taruna Wibowo Mulia lain beijing Aodon ketua Karang Taruna aya nu ngagongodeng Allah hadir nyeungeutkan aduh simpati lain ukur omong impian teh geuning kanyataan ketua Odon ketua Karang Taruna Wibowo Mulia disarankan sanulut hadir gelah abdi ilang pawakil Anton deui anu bager ka alaman sabulan bosan tak sebol ajat anu bager pawakil Anton deui pawakil Anton anu sayang timpuruan pawakil Anton lamun abi ririndingan besaran walut pemangku hajat hadir panas hati pawakil Anton bos sepe boga pepengin bos dagul bos sepe antara saya putra mandiri saya bering dengan jana bapak hajat daya hubungan nanaon aulis atep anu bager wawu biasa abi teu nyangka tadina bos dagul bos sepe saya putra mandiri saya sering ngabadan hai aulis atep anu bager ditaros tanya Aulis Apip nemang Aulis Apip disarankan sana wakil si Anton horeng wakil Anton kagana pemangku hajat hareupan Allah pawakil hadir
anu bager dan asimi kaheman Hai 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 nah lahir di baheula salira ka abdi waksa Hai hai padahal abdi genapik asal nyari oleh atet kaduhung kuring kaduhung kaduhung kuring pangetumpung kaduhung ambruk kaduhung panggi bapak sebel hajangan anu bager kaduhung kuring kaduhung apa wakil anteng kaduhung kuring katapung kaduhung ambruk kauli satipung kaduhung panggi bapak hajat anu bagus anu sayang Bos Dagul mah bos Dagul bos SMJ ahreyan Sana ulis apep munadir bongan saha ngadeketan bobo maning na polisi cawan ciwi ngajak seri Walut memang hajat tadi kiman geus biasa sigana Allah kaera warna lalaki sok erangan pacar di maksan anu ambek akamu arif bohong saat majan tedange pakilan etan polis ate pasti ku api dipeleng kaduhung kuring kaduhung kaduhung kuring apa kampung Ulis apep kaduhung Tegal panjang ambruk Allah hadir kaduhung Anu panggi bager sareng tular besar Karang Taruna Muda Ika sabal Aodon ketua kaduhung odong kuring kaduhung Karang Taruna kaduhung Allah hadir kuring Sarat patapung karsana walut hadir kaduhung ambruk Pemangga aja tuh kaduhung panggi Ika sabal Ulis apep bongan Tegal panjang saulis ate Pemangga hajat ahreyan Anu bager bongan saha ngadeketan Ketua Odon bobo maneh Hai na polisi cawan ciwi ngajak seri laki man geus biasa sigana Allah kaengerang kon lalaki sok erangan pacar di sebut kampungan moal maksa paganton anu ambek angkang walang arif bohong samajan tedang wakil anton oli satep deui pasti ku api
Olis atep anu bagus dengan tuingan kesangat kangen beningan tunkeun walut bangku hajat hadir gelan harian mana kitu pikeun nyerian kapan janji babarengan tapi bukti nak nyala aleos mawakil antongan tanpa pamitan hai sigana putus harapan elangan luluasan kuring diendam serangan dan pacar ngajauhan mulang hanate ngawartosan bareng-bareng udah hidang setelah dikapit sineng aduh marah udah retinang abong geus aya gantian Aulis atep deui anu bager banget tuingan teh sangat kangen beningan tunengkeun harian mana kitu pikeun nyerian kapan janji babarengan tapi bukti nak nyalahan ngaleos Aulis ateng tanpa pamitan sigana putus harapan ketua Karang Taruna Desa aduh luluasan Bapak Ketua Odon kuring dianet surangan dalut anu bagus cenah pacar ngajauhan adi menel mulang hanate ngawartosan Aulis apep tegal Aulis apep deui anu bagus aduh sayang cenah pacar Aulis apep ngawartosan Aulis apep mulang hanate Aulis apep ngawartosan Aulis apep deui mon putih Gus apep tegal panjang Mikaili Kuhariring midang-midang kusaurang bongak Adi Menel Karang Taruna harita yang beban di tahun Adi Menel genep puluhan Adi Menel ayeuna rok nyalahan Adi Meneng dongan anggang Adi Meneng diwalut deui anu bager jeung ingat dahar rumasa Aulis apep nana dan harap walut aya jarangan kula babak walut deui Adi Menel di Bapak Ketua Odong disangka atas lekasan anu sayang
Nonton deui anu bageun walut harita nyanggupan walut anu bageun di tahun genep puluhan ayeuna Aulis Apep dengan panjang Aulis Apep kajon-kajon Aulis Apep deui anu bageun cek ingatan rumasa adi meneh deui nana dan harap walut pemangku hajat hadir disangka walut atas lekasa noya ukur catetan walut najan